Hayu baraya sadayana urang karumpul urang ngariung dangukeun dongeng Sunda ti Akang Encing Adnan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para mitra kaum dangu sadayana nuhun laksa ketika bingahan urang tiasa patepung lawung paamprok jonghok deui dina deudeuhna sora natratkeun tali memandangannya anu parantos lami nganteng dina jero dada. Dina luhureun samaksa heulay mangga merenahkeun calikna urang bagiakeun haneutna silaturahmi bari nyuruput sacangkir kopi pait sarta mulasara kasono anu parantos lami ngadalingding. Mitra, dina kesempatan anu sakieu nyari tur mulyana simkuring Encing Adnan kalayan laku sarta suba-suba basa baris ngiringan lengkah salira sadaya nguntun deui lalakon anu kantos nyusup kana lolongkrang anjeun. Hayu urang kempelkeun deui paninengan baheula ngadangukeun deui galindeungna naskah dunya carita misteri anu parantos kakoncara. Meredih kana katangtuan adat sarta taraptina undak usuk basa parahyangan, mitra wengi ieu simkuring baris ngaguar naskah panyepeng manah karya maestro anu tos pinunjul dina dunya sastra misteri Sunda nyaeta Ki Marawi. Hiji lalakon anu sacarana parantos ngendatkeun kakeueung, ngusap bulu punduk sarta nungtut dunya implengan urang sadaya dina dinten-dinten ka tukang. Mangga pancegkeun batin sarta rapetkeun simbut salira sakedap deui baris digulidagkeun carita garihal boeh bagian kaopat. Para mitra kaum dangu priyogi kauninga bilih ieu lalakon teh parantos dugi kana wates katetepanana nyatangtuna bagian kaopat dinten ieu teh mangrupikeun wasana atanapi panutup sagemblengna tina sadiskara runtuyan lalakon panjang seri carita boeh. Sadaya Rusia anu nganteng dunya poek anu ngintip sarta wiring laku manusa anu sangeunahna baris mendak lolongkrang akhir sarta resikna wengi ieu pisan. Kukituna salaku kocap panganteur memeh urang nyucruk walungan mapai wahangan dunya kubur anu sanyata-nyatana. Mangga pariksa deui pantos sareng jandela rorompok salira bisi di luar mah parantos sepi nanging di dieu urang parantos sayagi mapaguasana carita kalayan batin anu wening wilujeng ngadangukeun yu ah. Para mitra kaum dangu kacaritakeun isuk dinten eta piasna dunya teu tiasa disumputkeun deui mitra sabada ngadenge warta maotna Aki Subrata anu ragana kapendakaku ditalian ku kain boeh goib. Haji Makat sareng Haji Ramdan parantos teu tiasa cicing sageunahna maranehna disarengan ku Ceu Haji Omoh sarta dikawal ku Kang Emen jeung si Ujang mapai galengan sawah sarta nyucruk walungan mapai wahangan nuju ka tungtung lembur babakan. Sadaya kulawarga milu ngiringan alatan sieun upami dikantunkeun di imah sorangan mitra. Lengkah maranehna karasa gejed pisan jiga aya leungeun-leungeun tiis tina jero taneuh anu nahan suku-suku maranehna para mitra. Satengah jam lumaku akhirna rompok anu dituju teh parantos katingali hiji rorompok panggung basajan anu karasa adem teu tebih tina masigit lembur eta teh rorompok Mang Haji Sidik para mitra. Nya Mang Haji Sidik mangrupi saurang kiai sepuh anu kawentar luhur ku ilmu agamana parantos calik ditepas hareup nuju maos kitab koneng barang nempo aleutan warga anu paromana pias kawas karetas. Anjeuna lalaunan neundeun kitabna halisna nyureng pinuh ku kawijaksanaan. Astagfirullahaladzim. Aya naon ieu teh? Kang Haji Makat itu Kang Haji Ramadan. Nah bet ngalet bari paromana piha sapertos anu nembe ka sorang ku mamala. Ceuk Mang Haji Sidik bari nungkupan pandangan anak kalayan tarapti para mitra. Haji Ramdan langsung deku di payunan Mang Haji Sidik. Awakna ngadeg-deg sorana ampun-ampunan satengah ceurik. Mang Haji ampun 1000 ampun. Lungsurkeun ka ilmuan salira atuh Mang. Lembur babakan teh parantos dikurung ku hawa paeh.
Aki Subrata parantos tilar dunia wengi tadi kalian irungna disumbat ku kapas goib. Ieu sadaya tina laku lampah kuring sareng Haji Makat baheula anu mindahkeun makam karuhun Makarsiem sacara sangeunahna. Mitra kaum dangu, Mang Haji Sidik narik napas jero. Raraina anu bersih ngadadak janten alum satos ngadenge kasaksian Haji Ramdan jeung si Ujang perkara jelenggeunekna makhluk boeh raga Mang Suta jeung Aki Umar. Anjeunna nyarita bari sorana panceg lemes nanging nembus kana jantung para mitra. Kang Haji Ramdan, Kang Haji Makat sarta sadaya warga dangukeun ku salira dina ketetapan agama urang. Jalma anu parantos maut mah tos putus urusanana sareng dunia hirup. Arwahna parantos aya di dunia barja. Nanging upami aya raga mayit anu marakayangan janten makhluk boeh jiga kieu, sanes jalmana sanes almarhum Mang Suta atanapi Aki Umar eta teh jin qorin atanapi siluman anu dikawasaan ku sihir sarta pakuatan denda manusia anu jail kaniaya nyaeta Makarsiem dina hal ieu teh. Mang Haji Sidik nangtung para mitra neuteup ka arah masjid tuluy neruskeun piwurukna. Salira duanana parantos salah baheula mimpi teu amit ngala teu menta ka dunia kubur. Jalma anu koret sarta sangeunahna mulasara makam batur demi kasarakahan traktor jeung sawah. Eta anu muka lawang pantopikeun setan asup nyebarkeun ka keung. Ayeuna pakuatan sihir Makarsiem masih kene nyepeng kain boeh eta sabab manehna can bener-bener maot. Janten kumaha lolongkrangna Mang Haji. Kuring alim anak pemajikan kuring di Talajang sapertos Aki Subrata. Ceuk Kang Haji Makat bari ramona nyepeng pageuh kana sarung Mang Haji Sidik para mitra. Nya lolongkrangna urang kedah ngalakukeun raresik secara syariat. Wengi ayeuna saasupna janari leutik kuring sareng urang lembur bakal ngayahkeun salat hajat sareng ngaoskeun ayat-ayat panyirna sihir sacara sagemblengna di tanah sawah angker salira. Sarta raga urut makam kulawarga Makarsiem kedah dipindahkeun deui kalayan cara anu sampurna numutkeun hukum Islam. Nanging salira sadaya kedah panceg batin. Margi wengi ayeuna dunia poek Makarsiem tangtos bakal nembongkeun sesapakuatanana anu pangangker-angkerna. Mitra kaum dangu, singget carita peutingna nyaeta peuting janari anu ka-10 lembur babakan bener-bener pias simpe jiga kuburan badag mitra. Sora yasinan di masjid raung disada nembus ka sela-sela kebun awi kolot ditepas rorompok Haji Makat. Para pemuda anu melekan harita calik ngurung Mang Haji Sidik anu nuju mapatkeun doa. Hawa ngadadak robah janten tiis anu nyebrot kana sumsum balung para mitra. Rasa umumna urang lembur lamun aya ka keung anu sanyata-nyatana mimiti karasa. Irung sadaya jalma anu aya di dinya ngadadak mampet ku bau kapur barus campur taneuh kuburan anu kandel pisan. Lampu petromak ditepas ngadadak banyai bunyui tuluy teh jep teh pareum total para mitra. Nya dina wates kapoekan eta Mang Haji Sidik lalaunan ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an kalayan sora anu bedas tur teuneung mapag perang batin anu sabenerna ditukangeun leungitna Makarsiem para mitra. Para mitra kaum dangu, kayaan di buruan rorompok Haji Makat janari eta bener-bener pias tur matak jeung sumsum balung asa peunggas. 3 makhluk boe raga Mang Suta, Aki Umar sarta anu panganyarna nyaeta raga Aki Subrata parantos ngajelenggeuneuh kaku bodas nyacas di handapeun tangkal nangka. Leres-leres payunan mesin traktor anu tiis. Lampu petromak anu pareum total nyieun kayaan peteng maceuh. Ngan saukur banyai bunyuy
kusesa cahya layung bulan tuluy kahalangan ku kabut ipis hasem kapur barus. Haji Makat sareng Haji Ramdan harita parantos nyuuh dina ubin tepas, letah nama tirasa rorotok bakona ragrag teu tiasa nyarita sakecap-kecap acan alatan katingal ku panon sorangan raga Aki Subrata anu sakti ayeuna parantos dalian lawan kapan goib para mitra. Nanging Mang Haji Sidik mah tetep panceg mitra, sanajan sakujur pamuda lembur kalebet Kang Emen jeung si Ujang parantos muringkak saawak-awak, Mang Haji Sidik lalauna nangtung mencegkeun suku, ramona nyepeng tasbih tina kai kaukah sarta sorana anu bedas tur teuneng mimiti ngaoskeun ayat panyirna sihir. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Barang Mang Haji Sidik mapatkeun kana ayat suci eta anu halo nanging nembus kana dunya kapoekan, kayaan diburuan ngadadak robah para mitra. Eta tilu makhluk boeh anu tadi cicing kaku ngadadak ragana teh ngisad saeutik-saeutik. Maju lalaunan jiga digusur tina luhur cai beueus. Sapasang panona anu peureum satengah teh murleng kosong. Nembongkeun pameun teu bayangan dunya kubur anu mantak nyieun sakabeh jalma di dinya hayang lumpat sataker kebek para mitra. Sementara ayat suci terus dimaoskeun ku Mang Haji Sidik, ngadadak tina arah kebun awi kolot disagigireun pakarangan teh kadenge sora anu kacida aheng nanumutkeun katetepan carita urang lembur lamun aya makhluk lemes. Srek-rek sanes sora makhluk bueh leumpang mitra, nanging sora taraja awi garing anu ngagesrek lalaunan dina taneuh beueus. Disarengan ku sora lengkah suku anu heuras jiga awi bitung peupeus. Tina sela-sela kabut ipis bijil kalangkang saurang nini-nini anu bengkung, leumpang na ngadodor bari nyepeng tongkat awi titinggal karuhun. Astagfirullah, makar siem. Satengah ngaharewo si Ujang bari huntuna ngaletek nahan kasieun anu tohaga. Leres pisan mitra kaum dangu, eta teh kalangkangna makar siem sakumaha piwuruk Aki Subrata memeh maot. Nini-nini kaniaya eta can bener-bener maot kaduruk para mitra. Ragana ayeuna nembongkeun maneh dina wates dunya sejen. Lambena anu lolong sabelah nyerengeh pait nanging tina selabiwirna anu keriput teu kaluar sora manusa. Maneh namung saukur mapatkeun jang jawokan poek anu ngagerakeun raga-raga boeh kasebut sangka nungtut bales ka para haji. Nya Mang Haji Sidik ningali pakuatan sihir makar siem beuki maceuh. Anjeunna langsung maoskeun surat Al-Falaq sareng An-Nas kalayan sora anu beuki bedas sarta panogana manceg ka arah makar siem. Makar siem, geura eling, geura eling. Dunya kubur mah boga ketetepan sorangan. Ulah raga jalma anu teu boga dosa dianggo sarana dendam kasarakahan manusia atuh. Geura mulang salira ka jalan anu bener. Meme ajab Allah teh ragrag sagemblengna. Mendak panjang sieunan ayat suci anu kacida kandelna para mitra. Makhluk bueh raga Aki Subrata mangsuta jeung Aki Umar ngadadak ngadeg-deg kaku di tengah buruan. Kain boeh bodas anu mungkus raga maranehna mimiti ngaluarkeun haseup hideung mulek anu bau oli traktor campur kapur barus. Makar siem anu nempo pakuatan sihirna mimiti kadeseh ku kailmuan agama Mang Haji Sidik. Lalaunan ragana mundur deui kana kapoekan kebun awi, kalangkangna ilang les ditiup angin janari anu ngahiwir teuas. Sakedet netra satos eta tilu makhluk bueh anu ngajlenggenek di buruan oge les teh ngaleungit lalaunan jiga haseup anu ditiup tina sela-sela poek. Lampu petromak ditepas rorompok Haji Makat ngadadak hurung deui sorangan kalayan cahya anu banyai koneng. Hawa kapur barus robah janten bau taneuh baseuh saasupna waktu subuh anu sabenerna. Haji Makat sareng Haji Ramdan langsung we nangtung bari lungsur langsar. Napasna ngahegak panjang. Mang Haji Sidik ngusap dada tasbihna disimpen dina saku jubahna. Tuluy neuteup ka sadaya warga kubasa anu tarapti sarta lemes para mitra. Kang Haji Makat, Kang Haji Ramdan, sarta para pemuda sadayana. Wengi ieu urang parantos dipasian pitulung kuno Maha Kawasa. Nanging ieu lalakon can bener-bener anggeus. Sihir makar siem masih keneh nganteng di lembur sejen. Isuk-isuk pisan urang kedah nungkupan tanah sawah angker teh. Urang mula sarta mindahkeun deui makam karuhun makar siem teh kalayan upacara syariat Islam anu sampurna. Sangkan dunya boeh ieu tiasa jempe sapesan-pesan.
Kang Emen jeung si Ujang mung saukur tiasa unggek pias para mitra. Maranehna apal pisan dinten enjing bakal janten dinten anu nangtukeun. Nah lembur babakan bakal bebas tina panyare kain boe atanapi dunya poek bakal sumping deui kalayan kakeung anu leuwih tohaga. Singget kacaritakeun sabada tilu makhluk boeh eta ilang les tina paneuteup warga alatan panjirna ayat suci Mang Haji Sidik. Dunia caang mimiti biji lalaunan di luhureun lembur babakan. Sanajan panon poe mimiti nyorotkeun cahayana anu alum. Hawa disabudereun sawah angker Haji Ramdan mah tetep karasa tiis jiga taneuh kuburan para mitra. Pon kitu deui sareng jangjina enjing-enjing eta keneh. Mang Haji Sidik parantos nangtung manceg dina hiji galengan sawah. Nganggo jubah bodasna sarta nyepeng kitab doa. Di pengkerna aya Haji Makat, Haji Ramdan kulawargana oge sarta para pamuda lembur kalebet Kang Emen jeung si Ujang anu nyepeng pacul sarta kain kapan anyar anu bersih. Mang Haji Sidik neuteup ka arah urut jalana traktor, tuluy nyarita ku basa anu lemes nanging teges. Kang Haji Ramdan, Kang Haji Makat, sarta para warga sadaya. Poe ieu dumasar hukum agama sarta syariat Islam urang bakal ngabebaskeun raga-raga anu parantos ditalajang ku sihir makarsium. Taneuh sawah ieu kudu dikali di bagian pojok tuh belah ditu tempat salira mindahkeun makam karuhun makarsium baheula sacara sangeunahna. Urang kudu mindahkeun deui sesa-sesa raga eta ke tempat makam umum anu sakuduna kalayan dihormati sarta didoakeun runtut sacarana. Haji Ramdan unggek pias, cipanona nyurulung mapai pipi, sorana ngageter para mitra. Mangga Haji, mangga nyanggahkeun. Kuring jeung Haji Makat mah parantos ikhlas. Sagemblengna waragan keur mindahkeun sarta tahlilan kulawarga Mang Suta, Aki Umar, sareng Aki Subrata bakal ditanggung kurang duaan. Ampun 1000 ampun ka Gusti Nu Maha Agung, ampun. Kang Emen para mitra sareng si Ujang mimiti ngayakeun paculna. Ngali taneuh di pojok sawah anu angker teh. Nalika pacul nembus kana jero taneuh anu beus ngadadak tina liang galian eta keluar haseup bodas anu bau kapur barus kandel pisan matak nyieun sakabeh warga anu ngagimbung teh di dinya muringkak saawak-awak. Nanging mitra Mang Haji Sidik teu liren-liren mapatkeun ayat suci panjirna sihir. Barang galian parantos jero kapendak ayat 3 gumpalan sesa-sesa tulang belulang anu baheula ditiupkeun sacara teu sampurna ku para haji. Kalayan tarapti sarta ati-ati dumasar undak usuk adat. Sesaraga eta dilaan tuluy dibungkus ku kain kapan anyar anu bersih. Dipula saradeui kalayan upacara keagamaan anu bener. Sajajrat eta oge mitra demi Allah kayaan kajadian anu kacida ahengna. Tika jauhan tina arah lembur sejen tempat makarsium nyumput teh kadenge sora manu kokorokan disada teas 3 kali tuluy teh jep simpe para mitra. Hawa haseum kapur barus anu parantos 11 dinten ngurung lembur babakan saeutik-saeutik mimiti leungit ditiup angin halodo. Kayaan sawah anu tadina alum ngadadak karasa caang sarta adem. Mesin traktor Haji Makat anu tadi peuting hurung sorangan oge. Harita ngadadak tiis sarta pas dipariksa ku Mang Dursim parantos tiasa dihurungkeun deui sacara biasa tanpa aya gangguan dunia poek para mitra. Mitra kaum dangu sadayana, dunia kubur parantos mendak watasna sarta sihir kain bueh makarsium akhirna sirna ditalajang ku pakuatan iman sarta syariat agama anu bener. Makarsium sorangan numutkeun warta ti dunia sejen parantos leungit les sagemblengna tina dunia manusia ninggalkeun carita pikasieun anu moal tiasa dipupus tina alam pikiran urang lembur para mitra. Sontena saatos reresik makam rengse tahlilan ageng diayakeun di Masjid Lembur. Urang lembur sadaya kalebet kulawarga almarhum Mang Suta, Aki Umar sarta Aki Subrata calik babarengan dina kayaan anu tenang sarta jempe. Kasombongan sarta kasarakahan para haji parantos dilebur ku rasa tanggung jawab sanyata-nyatana. Mang Haji Sidik neuteup ka sadaya warga tuluy maparin piburuk akhir. Para warga sadaya, lalakon ieu parantos beres sing emut. Manusia hirup mah teu kenging olah sangeunah nanya kudu tetep mipit amit ngalamentan nyusruk walungan mapai wahangan kalayan laku lampah anu bener
Sabab upami dunia kubur parantos ditalajang ku kasarakahan urang, mamalapoek bakal sumping nembongkeun katetepan hukum anu matak nyieun sakujur raga manusak kapidara. Mitra kaum dangu sadayana lalakon cerita gari hal boe. Di bagian kahiji dugi ka bagian opat wengi ieu parantos lekasan kalayan sampurna. Rusia parantos kaguar sarta lembur babakan parantos mendak deui kasucianana. Mangga mitra ayeuna mah leres-leres simpen ieu carita dina sela-sela simbut salira. Sateu acan kulem pariksa sakali deui pantos sareng jandela rorompok. Bisi di luar mah parantos sepi, nanging dina sela-sela kapoekan manah urang sing kudu tetep rame. Nyata kuramena tetap aya piwuruk sangkan urang salila nama pai jalan anu bener. Sim kuring encing Adnan nada pamit undur dangu tina ieu lalakon. Hatur nuhun parantos satia marengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamat.